sorangan baik. Nyamoy sorangan baik. Ngomong-ngomong orang isukan puasanya. Nyala isukan orang mulai puasa. Jadi ulan ikut puasanya. Terang bemoy ulan mah rajin kena puasa mah. Ngomong-ngomong orang kaditu yuk. Neng gelis arek kamararana. Arek amang mak. Coba ka dieu heula. Arek amang. Atuh jabarang kene. Kenal naon aku mak. Mak, kita kajerok itu dicangkel ya langsung baik. Ayo ge ka jero. Ku harerese ieu nangan suluh laju nama aya baralak sakieu ge geus diampihan bae lah di bawah bae lumayan jeung nyambung-nyambung masak engke di ditu tuh jatuh bukan suluh-suluh acan sugan ka belah ditu mah boga suluh lah. Wak, Jang Yusuf mempanggil bonteng puan. Jang Yusuf can buka puasa. Wak, Jang Yusuf mempanggil bonteng puan. Hah? Jang Yusuf, Manggil bonceng puan? mohon jang buka puasa. Oh, jeung buka puasa lumayan. Ieu dirujak maka gula beureum ngeunang bonceng puan mah. Ieu lah boncengna. Mohon. Jadi ieu mah gedang careuh. Ngeunah ge kumaha ieu. Gedang ieu melin bonteng, teh ku cenah bonteng. Waduh. Kudu ngebon mentak ye. Ieu mah gedang careuh ieu mah, jeung ngangeun amis mah kekes. Endah ieu mah. Kangen kekes nyaho. Nyaho. Ngangeun amis. Amis. Waduh, lamun hayang bonteng mah atuh ka ditu bae urang yuk. Ngabuburit ka ditu ka urang meuli sugan anu dagang bonteng. Nya, hayu urang ka ditu meureun. Yuk heula. Puasa henteu? Puasa benar. Puasanya? Oh. Kudu puasa, sebab bulan puasa Ramadan mah pahalana gede. Beuh, Puasa Ramadan Bapak halana untung orang dipasieun panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah. Puasa Ramadan mah beuh, jarang segala ge suci. Tina dangdaunan, kana taneuh, kana cai, kana kadaharan, hate urang ge kudu bersih suci. Komo deui lamun urang sedekah urang dina bulan suci Ramadan mah. Dengekeun wa. Urang lamun sedekah cau sahoya eta dibalasna ku Allah taala eta 700 kali lipat. Engke jaga di ditu di akhirat eta. Mantak dina bulan puasa mah urang mun tina aya mah urang daripada isin urang dibere mending mere. Sedekah urang nya. Sedekahnya. Heeh. Kamarana nya karesel kieu urangnya. Waduh, wak ieu mah meuni hegar kieu yeuh nikmat. Kemana nya? Daek telam diajak wa. Naik. Kasih si cayu. Nya. Pang ulah ngantuk ieu si banget heula urang. Mohon. Gua hayang sare bae kosong beteng mah. Ya, sare teh daek tapi na guling gasahan bae. Yuk urang ka ditu yuk.
alhamdulillah ya terus 2 poe ya puasanya terasa. Duh. Kayaknya ke maghrib deh ya. Duh. Aus. Lain ngomong-ngomong si Chandra puasa tentunya tanya. Tapi kemana dah saya tanya? Saya mah kadang-kadang untuk puasa sok nyamuni saya mah beli caube ngelepus. Tuh. Alhamdulillah ya cuaca mah ya cerah. Terus 2 poe puasa ya orang. Aduh, alhamdulillahnya. Pengaruh orang ya panjang umur, panjang alam. Panggil deh yang bulan suci Ramadan. Tuh, ngomong-ngomong Chandra kemana nya? Gitu aja. Ya kira-kira. Ulah tangkeun. Dengan burit orang. Cai pula. Nya cai ngaranna cai naon? Si Dano ieu. Dapat bidadari ieu dia baheula di dieu. Itu, baheula ka ngaplak nya. Kelar. Tapi orang kudu neangan deet ieu, di dieu mah jero nya. Yuk kabel yuk. Ayo. Ya. Ya udah. Alhamdulillah, udah burinas bae. Masya Allah. Mentak kelar ya dunia. Masya Allah. Panorama alam ini hebat nya. Allahu Akbar. Kurang kudu syukuran ke Allah Subhanahu wa taala saat nyiptakeun ya Allah pan. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pelebah dia orang punya tasakuran ke Allah ibadah inti namanya anu nyiptakeun sagala-gala teh termasuk diri orang Allah. Yuk di ditu mending ngobrol lah orangnya. Ngeunah-ngeunaheun. Itu si Chandra tuh. Nyeranda dan cau. Wah, jangan benar. Awas yo. Awas ya, non ya. Hah? Wih, naon ini dia? Wah, bahaya ya. Bahaya nah. Aing mah percaya dong itu puasa ya, ha? Astagfirullah. Cantel mah jelema rajin kana puasa. Ini sedikit pelok. Telok teh baheula kuari mah. Lain cantel baheula. Obatnya kuari banyak. Alhamdulillah orangnya. Aja kira-kira dari dia pernah ngabuburit lah. Ngabuburit cerita nama ya. Pokok nangguan ieu nangguan cai sukan aya lauk ngajrot. Lain bisa nginum doang gitu ya susukan. Tira aku cantel minum cai atah. Lain dia jangan ngomong-ngomong orang dia. Kayak kamu kribinya. Lajo Kesat di Tikoro. Aduh. ulang ngomong-ngomong tikoro, ulang ngomong-ngomong kesat. Dia bulan puasa pamali, niat segala niat harus ditekuni. Iya, aduh. Aduh ya kuma di mah ngolak dah. Di mah? Heeh. Aduh, mah anjing. Kuku mah lain itu kolok na Allah. Aduh kumaha tuh. Di mah ngolak ente. Alhamdulillah aya buah nangeun Allah Naon? cangkaling. Cangkaling mah endrinnya. Ulang kaling. Ulang kaling. Buah kaung. Buah kaung. Laku. Cantel mentannya. Siap. Oke. Gua di jabra yo. Aduh, teu moal jam. Tuh, doang cantel mau jam ta. Gagahnya. Ayolah orang Lain tere buka yo. buka ya. Ayo. Ayo. Ayo meureun 5 jam deui mah. Ayo.